si barudak. Aduh. Assalamualaikum. Madun. 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 Oi. Nah. Ai dia suara nau bentuk nak. Ai. Woi. Ini dia. Ai dia keren ini enggak. Katanya bapak Regina orang otomatis. Iya aing. Dek naon ka dieu jeker masak. Ah dia masak dong nu gablek beas beta dia. Boga beunyer. Banyak baik ku dia sutem di para benyer. Geus gani enggak geram buka ya. Ih, aing. Panas aing teu kuat. Kira. Gua ngadorong dia. Atuh kumaha jangan sekolah mah hese. Eta si Ambon ya, mentang-mentang ke pondong meni, teu mau bekal-bekal acan ka kebon ke. Nyohoy salah hayang dahar hayang naon. Aneh aing mah. Tem, coba dia nyokot-nyokot dahar naon ka imah gitu teh. Abah ji lapar ya. Atau abah mah teu rumah ieu jing kolot-kolot jing ieu. Nah, geus da momonya ho, ieu urusan kolot. Ditu tuh nyokot dahar tuh. Dahar ya. Ih, aing mah dititah-titahan bae, aing mah teu ku ambu, teu ku emak. Jadi dia gawe naon? Atuh mandoran abah bae dia. Dusun siapa na kolot teh. Saing ditu, udah cokotkeun naon, cacak da kueng ieu. Nyawain keur parusing. Oh, ih aing kolot kemarahan bae. Darah tinggi kayak gaji bae pae stroke lah aing. Dusun si asok ngadokeun kolot. Ih, aing karaso amat aing lupa baturan. Baik. Woi, kemana dari ya? Kemudian dia pamit naik ke Sutem, gak ada calling. Mending metis yuk, ajakan si Utem. Mentis naon aja mah, lain usim buah-buahan. Atau metis-metis gedang apin, jaga gedang minta usi man. Misal dulu hayu yang panas dia mah. Yuk. Yang di luar bed ieu di jero imah ieu sempit, Bu. Boleh mana? Tanah bang putah. Barang ambu teh gua. Lu aing dipanas aing mah. Ini sararempit yang imah dia mah. Heeh, tutupan tah bang. Ini ngelunjak-ngelunjak teuing dia. Kan naon ini ka imah sagala rupa aing. Bungan dek curhat aing. Surat mana sekolah? Ataupun gua aing dek curhat tentang abah dia jeung batur dia teh anu karek balik di Arab teh. Saat eta arana Jubed. aduh saya telah meniro romantisan yang si abah dia di Balong. Lu bener. Atuh bener aing dek kan nggak bohong. Aing Berarti- minta ditalak ka si abah. Kamari keur budak ngaromong teh si Irma, bener, Bro. Atuh eta bener eta. Salah paham meureun ambu mah. Salah paham nan dia mah pungu bener dibawa ke dahar. Iya meureun. Isi jaga sahabat teu mau Ah. Ih, jaya ambu. Terus di mana? Kebon Bu, abah yang ganteran, Mak. Alah geus ulah dianteran si abah dia mangis kita ku si Jubed bae. Dianterna. Atuh karunya ambu. Bodo amat geus teh ulah karunya nandar ya. Heh, atuh ambu karunya atuh kekituan ge eta Bapak Coach Utem. Alah geus teuing dia ulah dianteran teuing tuman geus teuing kita ku si Jubed bae dianterana. Tuh karunya ambu dihahajain deh eta masalah paham meureun ambu mah. Alah geus teuing ulah karunya kan abah dia geus teuing. Kayak dia teh mah dianteran ku si Jubed. Atuh karunya ambu kekituan Bapak Coach Utem eta teu mau dahar cenah ge. Atuh geus teuing nek dahar tah nek teu nya urusan marana eta mah jeung geus teuing wari mah jeung si Jubed dia. Salah paham meureun ambu mah. Salah paham di mana dia mah geus teuing emang dek cerai pokona mah dek anggeussan aing mah. Oh, mah dianteran ku maju bet coba dianteran mah kamari. Tah anak dia ge nempueun tah manehna nu ngabejaan aing punggu mah. Aing teh aku salah paham meureun geus ka aing coba nangkeun ka tukang si Jubed nanyakeun jasa tak boga sarakina asep orang Arab. Atuh eta mah meureun nya dasar mah abadiannya nya si Jubed mah meureun eta mah nya cara rantil teh ya. Aneh aing mah jeung kurang bogohan ka abah ja. Tapi mah aja kasep. Aing tapi para lanas omong di ditu ge. Oh, geus teh aing antepkeun main geus mah geus marales teh ya. Naon dari atuh mereka ka dari yeuh. Tah, sir mah yang meti cenah. Terus naon? Terus non be tuh madun? Ada tah madu naik gedangan.
Atunya mah dia yang masak. Woi, ngos bae geura bae darah mun dipake metis. Geus ambu kan si Jubet lah coba nanyakeun. Oh, geus kira ka ditu. Gagaan kan tak gedang. Oh, geus kira ka ditu. Geus mending kudare Pak. Ieu teh petis teu kunaon bising. Gedang-gedang di pasar. Atuh mah maran ke Ambu. Sting, tanggung jawab ambu, sting kira ka ditu. Saya petis lah. Oh, geus kira ka ditu petis. Ambu keur hayang sorangan di dieu geus kira ka ditu. Ambu, mana petisnya boga? Petis teh, Bu. Atuh boga duit mah ya. Asik. Emang ada ria atau boga ada duit? Atuh Bu, kan minta duit belum buat apa duit mah? Iya, emang dia enco aing gitu jalain. Atuh makana eta teh mah abah dia wawanian nyalingkuh aing, hayang miskin meureun saya eta. Geus atuh Ambu nuhunnya. Oh, geus kira ka dari itu mah Petis petis. Bang. Gimana Bay yuk? Yang dia bayar yuk. Ayo. Oh, geus kira nu ade ulah lada-ladanya tem. Jubet. Ih, masih juga nanti diurus ke bakal Arab beureun ngapa dibawa. Jubet. Jubet. Adun, Hih, dia berjalan mau diharap. mesti guring mah Dun bisa sapu. Jubet, emang bener ya kemarin nganterin abah aing? Oh, Madun. Hai, yang abah aing ngamuk dia mah. Dia nggak mau bisa ceritain aja nganterin abah aing ke bawah. Salah paham Madun. Bubu eta kamari dia mah Madun aing kamari ka panggil bapak dia. Terus minta duit kan aing 10.000 minta pangpasakeun dulu ini masalah paham Madun bejakeun bae kamar dia Dun. Oh, pantesan bae dia mambu aing ngamuk-ngamukan dia tadi di mah aing tuh. Orang baru salah paham. Nyata Madun. Heeh, mending jelaskeun bae ka abah aing yuk wari. Ayo Dun aing manandek mangkat ieu ke ieu ka sore. Kemana ke Arab deui? Oh aing mangkat tiba lah ke Arab deui. Terus saya baru yuk kayak mah aing mending jelaskeun ka abah aing dia amuk-amukan dari ieu aing kana hulu. Ayo lah ayo. Heuh. Mana ya Sultan? Ini kekebelen. Bulu aing lapar ya. Itu tadi eta ku aing nyatakeun kayak jauh bae. Nya lapar ya aing. Ulin dong nah saya tamanya. Aing dasar incu degel. Selain balik lah. Main bara. Jangan ke bara. Kakarek doang aing dek kawin deui bae. Makanya kawan. Makanya percintaan aing geus Jubet. Jadi sahayeunya anu magian aing keur wapan-sawapan. Kayak si Madun begitunya. Pasti si Ambu mau mangejo. Si Madun lah. Teh, ini kalau teh aing mah. Nyonya. Beda kali itu. Beda. Kita bawa yang betul yuk. Ayo. Ya, pengen ini dibawa kali mah. Bawa. Ayo. Iya, ambu dia kenal kamu. Bu, ayo petis tuh. Bu, masih sih, Bu. Ini apa tak? Kan di barawan ka dia aing mah. Boka dius jadi cocol sih, nah iya ampun bae-bae. Ayo gak dia kanan wih. Atuh ngeunah. Tem, ngomong-ngomong iya, sama dia, gedang nu kurang dipes marah mah. Maluarin dia yang bukul taing. Emang ya? Wah, mau wanian tenang bae.